Ngabuburitna orang ngadamel keleureun kangge engke boboran. Nuhun teman-teman, di dieu tos aya bahan-bahanna, urang ngarenos heula bawang bodas sareng cikurna ieu teh. Hayo bade ngadamel naon ci? Nuhun teman-teman, bade ngadamel saroja ieu teh. Eta geuningannya kembang goyang, tapi aya oge anu nyebat gilinding beca. Tah pami di teman-teman sadayana namina naon? Di dieu kangge bahanna ngangge endog hiji. Terus salebetkeun we bawang bodas sareng cikur anu tos direndos. Pamihan uyah Royco. Kocok dugikeun kalarut bumbuna. Terus teh lebetkeun we tepung bea sareng acina. Gramnya teman-teman dikenten-kenten we ieu teh. Nuhun anu penting mah hibu we ngepros henteu teuas engke teh sarojana. Pami adonan sarojana tos siap, ayeuna mah urang panaskeun heula minyakna. Paleresan minyakna seep, untung tadi teh meser. Tah sabari ngantosan minyakna panas, ayeuna urang nyiapkeun heula kangge wadah sarojana. Nuhun teman-teman teu hilap oge dipasihan margarin sasendok. Panggunaanna ameh henteu rapet kitu engke adonanna. Kangge cetakanna oge tos dikeuman heula ku minyak panas tadi teh. Bismillah hayu teman-teman urang dicobian nyeta. Cetakan anu kahiji mah sae kitu anu kaduana gagal. Katingalina babari ngadamel saroja teh padahal mah ieu teh rada sesak. Tapi bismillah we tiasa nya teman-teman. Ayeuna urang cobian deui tuh geuning rada sae. Lumayan we kitu nya henteu butut-butut teuing. Tapi muhun teman-teman kangge icaleun mah rada isin bentukna. Atuh da sareng ieu teh cetakanana alit kitu. Padahal mah abi teh kedahna meser cetakan anu rada panjang geuningan. Pami cetakan anu ku abi diangge mah pendek pas dilebetkeun kana adonan teh aya nu kacandak aya nu henteu. Nuju ngagoreng sarojana teh bari dicanakan we diangsit ku Neng Zara hiji, canak deui hiji, engke teh hiji deui. Atuh sora abi teh moal ari ieu mah ngadamel saroja teh. Atuh da enak cenah mama, buatan mama ari pek teh. Nuhun teman-teman katingalina mah rangu kitu nya duka raos nama. Tapi mah nya teh teuing nya teh enak mah. Tah di dieu kangge kelerna urang dilapan heula soalna rada baraseuh. Kapanan eta ku abi dikumbahan heula sadayana. Sareng da kelerna teh keler jadul ieu teh. Asa emut zaman kapungkur we kitu. Nuju masih aya keneh emak ti mama ti bapa. Tuh gantian ayeuna mah anu ngadamel sarojana tapi aslina bentukna teh rada sae keneh kenging Ari nu abi mah nigaraling kitu tah. Keun wios sora abi teh da kangge emak menyalira. Nuhun da kangge icaleun mah isin ngicalna. Etang-etang diajar we kitu nya mudah-mudahan mangke ngadamel deui tiasa sae bentukna. Bari dipilihan we ieu teh anu saena kana kelerkeun, anu henteuna kangge engke mamen buka puasa. Di dieu oge lumayan teman-teman kenging 2 keler. Tuh aya we nya kangge suguhaneun anu kabumi.